Halo, assalamualaikum. Teteh Rina Martiani di Taiwan tabu sabaraha teteh. Oh, untuk wangi di dia ge, dede teh tiasa bobo teteh. Iya, aduh teteh gaduh gaduh nomor si Bibi teh. Itu si Bibi Nadine anu di Mekah. Oh kieu we teteh pangwartoskeun nya. Iya di dia, aduh si Mang Ocit. Heeh. Sinya si Mang Ocit saprek ditinggalkeun ku si Binadin ka Mekah. Jadi aduh pagawean ayeuna wah beuki parah teh kalakuanna. Kieu teteh eta aduh si Nini Rum kira teteh geus nini sok dicabakan bujurna teh. Unggah ngaliwat atuh gajleng pada ngomongkeun di dieu teh. Hah? Si Binadin bogan kabogoh? Buka kabogoh ti mana itu teh? Orang Arab, orang Mekah, orang Bandung. Oke. Nah, itu teh terang di mana? Oh, kenalan dina Facebook. Duda cenanya kade teteh ngomongkeun ka Binadin. Kade dina Facebook banteng pati ieu teuing percaya langsung gitu bisi ngaku-ngaku ku duda eta teh. Padahal boga pamajikanna 5. Ulah langsung percaya teuing ulah ujug-ujugnya ah kemocan panggih mah. Lengkah kamu urus-uruskeun kabogo kitu ieu kumaha si Mang Ocit. Kieu teteh aduh ngerakeun teh teh apa ya hayam ngaliwat ge teteh ban hayam teh tara di calanaan diudag teh tapi ka ditewak teh tulit di bawah ka mana teh harapa pokona mah di lembur teh geus geunjleung we ku si Mang Ocit teh telepon gitu ke si Binadin si Mamang ge ngerakeun di dieu. Ku teteh Rina tuh sok telepon wartoskeun. Nya sok telepon ayeuna ada di Mekah mah beureun siang keneh. Nyantos ah pusa dede ke kakak teleponan we teteh si tadi. Oh, tita transfer teteh mah pelit tah ka dede teh. Oh, sekalian bejakeun ka Binadin menta real gitu ka dieu kirim ka dede. Nyata satu, assalamualaikum. Bejahkeun oma teteh. Ya, assalamualaikum.